Ayo angkatin lah Pak Lurah. Ayo pun seberang daang wae. Sehari, Pan. Oh. Tuh bantuan yuk. Ayo awe. Oke. Nyakeun ieu buah apel ya. Cing wae. Ini telepon yuk euy. Pedes. Euy, Artinya naon yuk? keturak nyen yuk ke mondasi imah. Kela Mandasi Mas saha? Mandasi Mas saha? rumah tetangga atuh semua. Imah tetangga makan di pondasi ku Pak Kades tuh so tahu. Tapi teu Menang bantuan. Geus heula kitu geus heula. Pentingan mah Kela. batur mau ke pondasi so tahu ieu mah. Geus beres mondasi nu penting ka luhur. Sunan urusan anak jeung Pak Kades. Iya. Ampun ibu dak yeuh. Ieu Iman lagi mah batur. keun bae pan menang bantuan ieu. Mun gawe sing ngecrek Pak Kades bari nelpon kitu ciro gawe teh. Tadi teh. Awas. Kantongan lah, pena kantongan Sah terbalik Geus. mah. Cereg gini ya. Halangan wae budak eta tah. Ih, parem itu. Pena ge. Geus balik ayo lah, beres ieu mah. Ka mana? Ke kantor. Oh, Kemana di Kaimah tuh ah. ayo berangkat.